Hadirin wal hadirat kum sadayana pon nyakitu deui anu kusim kuring sangat dipihormat. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja kali puji kadat Allah Rabbul Izzati anu mana alhamdulillah kalayan ngalangkungan irodatna mewah kudrotna Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dina ieu saah tiasa riung kempal bongkok ngaronyok di pertempatan di nararaga mulung mantu kersana cep satya anu mudah-mudahan roja ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu riungan sing ngajantenkeun wasilah cukang lantaran dilungsurkeun ana rahmatna Allah dilungsurkeun ana kanyahana Allah khususna kanggo panganten sakali umumna kanggo sadayana mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah dilungsurkeun ana rahmatna Allah kanyahana Allah anu dipamrih manjingkan arido Gusti amin ya Allah ya robbal alamin. Oge teh hilap salawat raus salamna Allah pamugi salamina salawasna sing dikocorkeun dikucurkeun dicurah dilimpahkeun kajungjunan Rasul wastana habibi wa habibana wa habiballah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap kapala keluargana kapara sahabatna kapara tabiin atba'ut tabiatna malah mandar ngocor mayang nganteng duwikeun ka urang sadayana anu pamudah-mudahan urang sadayana sing kakocoran sing kakucuran sing luber sing nyangkrung ku sapatul uzmati mantena di dunya pada tugikeun ka yaumil jaza iwal hisab amin ya Allah ya robbal alamin. Keluarga Jembar ti pihak panganten istri kasepuhan lelencer turus turunan anu parantos sami rawuh di pertempatan Maha suci Allah anu parantos nyiptakeun mahlukna papasangan tina papasangan ngajantenkeun perkawinan tina perkawinan ngajantenkeun rundayan media pikeun urang bakti ngabdi ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Kujalaran kitu simkuring paralun anu kasuhun hapunten anu diangken kersana Kang Haji Dasami di dieu ge kasepuhan anu ahli seueur pisan diantawisna kauninga nanging nya kitu teh ieu mah etang-etang kaul si bungsu saurna teh saur sepuh mupugeun tai kanyut disebatna teh nya saking gubinga nya di dieu panginten bade nampi kana naon rupi anu parantos disaurkeun kalisankeun ku kersana Kang Haji pini sepuh anu disepuhkeun diantawisna tadi anu ka uningan sarehna anjeunna angkat nanti Bogor ka dieu tempat teh seja nyanggakeun silaturahmi ditampi Kang Haji kalayan pemudah-mudahan janji Allah urang sadayana sing dipanjangkeun rezekina sing dipanjangkeun yuswana digampilkeun milik rezekina utamina sing dikuatkeun lillah dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kasauran Allah dina ayat kursi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama pek gera jembarkeun silaturahmi di bumi nu kami saur Allah mangka engke makhluk anu aya di langit tangtuna malaikat bakal mikanya ka jelema anu daek silaturahmi. Mudah-mudahan urang sadayana khususna panganten sakali anu parantos kasakseni dina dinten Salasa didaukeun mudah-mudahan sing janten hiji hamba Allah anu dipikarido anu salalamina aya dina panang tayungan sarta dituduhkeun kana jalan anu jejeg jeung lempeng anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala umumna mah urang sadayana kadua perkawis kauninga ku urang sadayana saurna teh ti dieu ti ditu angkat ka dieu teh teu jangjang teu jingjing Kang Haji da ieu teh judulna ge mulung mantu sanes mulung bumbu nya insyaallah simkuring atas nami keluarga besar di dieu ngahaturkeun nuhun
ku parantos ditikahkeunana pun adi anu wastana Jang Satya kalayan disakseni ku urang sadayana parantos ditikahkeunana ditampi nuhun alhamdulillah. Anu katilu panginten nyangakeun jiad pang doa khususna ti Kang Haji ti sepuhna ti wargina ti baraya ti tatangga na anu sami ngaleutngeung keui ngabandaleut ka ieu tempat sejak ngaduakeun ka ieu panganten. Mudah-mudahan doa urang sadayana bi ainil matlub akur sareng anu dipikahoyong. Mudah-mudahan ieu dua hamba Allah kersana Jang Satya miwah Neng Okta dina ngajalankeun rumah tanggana sing kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak saigel sapihanean muncul dina agamana mah sing bisa kahontal rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Ponnya kitu deui bil barkah. Kang Haji pangintennya urang teh ngadoakeun teh ada urang ge hayang didoakeun. Da intina dina rumah tangga mah teu aya anu tiasa. Boro-boroning murang kalih anu nembean Kang Haji sihapunten. Da urang sadayana ge ari ngaran dina ngadayung rumah tangga sagara anu kacida legana. Sedengkeun ibadah nikah mah ibadah anu panglilana. Ibadah salat 5 waktu aya waktuna. Salat puasa wajibna aya waktuna. Tapi dina ibadah nikah ibadah anu panglila-lilana anu disarandekeun kana akhlak anu mulia ladang salat ladang puasa. Mudah-mudahan ieu ibadahna teh urang ge sing kalebetkeun anu parantos panganten baruna nya kitu panganten barina ge urang sadayana sing tiasa ngahontal rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu terakhir panginten Kang Haji kakuping ku abdi sejabade nyangakeun Neng Okta putri Kang Haji kakersana Jang Satya anu tadi disebatkeun geus senada mun dina pakaian mah seuseheun saur Kang Haji teh nya. Sami Kang Haji Jang Satya ge nya kitu keneh. Awakna jangkung usiana parantos sampe nanging nya kitu teh ya. Dina nggoning rumah tangga sagara ombak sagarana pasti aya. Badaina pasti aya. Angina pasti aya. Urang silih imetan ku urang anu janten sepuhna sabab panginten ilmu anu pang alus-alusna ilmu anu pang sae-saena teh iwal ti pengalaman. Urang toel we rumah tangga mah da kieu panginten teh hajinya keun da ai paham mah sok sanajan paham urang asa bener ditarima jeung teu nama sabab sing yakin nalika bener moal pahili jeung salah. Tepikeun aturan bener kedua belah pihak ku keluarga jembar pamegat ku keluarga jembar istri tepikeun aturan nu bener teh nu kumaha sabab insyaallah nalika nurani na kabuka eta bener bakal ditarima. Tadi kauninga ka kuping mudah-mudahan sanesok sanajan disampakeun anggehan anu sae tempat anu sae Kang Haji nanging senasaur Kang Haji langkung Abdul langkung bingah upami Jang Satya tiasa ngimankeun ka Neng Okta berat bagus tah. Mudah-mudahan nu berat aya pitulung Allah. Mudah-mudahan Kang Haji patokan iman mudah-mudahan naon rupa ieu murang kalih dididik diinitkeun sakola agama diinit diangkatkeun sakola ayeuna hidup bagian praktekna. Mudah-mudahan arizalu qawamuna 'alan nisa sing jadi pamimpin heula keur diri pribadi sabab nalika diri pribadi geus bener mah bakal netes kanu jadi pamajikan sabab anu bakal nyaho gorengna anjeun pamajikan anjeun ti heula. Anu bakal nyaho kagorengan pamajikan salakina ti heula sing bisa silih tutupan dina kagorenganana sing bisa silih tuturkeun dina kahadeanana. Soal iman Jang Satya kudu ngimankeun urang iman babarengan niat nikahna sejak
ibadah lillahi ta'ala. Sabab kasauran Rasul man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqa wilayat Allah. Ya mah etang-etang naukidan sabab niat mah henteu awal dina tengah henteu dina tengah dina akhir. Sabab tiap pagawean kumaha niat. Tiap pagawean karatna teh kumaha niat. Mudah-mudahan lamun mah niat urang kamari can pati bener sing seseg dina saha anu ayeuna nikah keunana karena Allah lain karena jang satia kasep da kasep pisan ceuk kuring melanceukna. Pokoknya gitu deh jang satia nikah na kanjing Okta lain karena gelis da ceuk ibu nama panggelisna da jang satia teh teu payu di dieu teh mata payu ka itu ge. Mudah-mudahan anu nikah keunana karena Allah, anu ditikah keunana karena Allah, anu diharapkeun menang pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun tah abdi teh ngobrol teh tos kainya we Kang Haji nya, tapi teu acan sihapunten anu saageng-ageungna mah ti pihak keluarga Jembar panganten pameget kersana jang satia dina penampianana Kang Haji anu sakieu saala kadarna diilik-ilik teh ti tadi sanajan dihias ieu teh tempat teh da paragi ulin pancak barudak Kang Haji sanes di bumi geuning ditempatkeun teh katinggalna hareudang bayeung-yang sihapunten anu kasuhun kasauran Syekh Ibnu Athaillah sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Sakumaha melesatna cita-cita manusia, sakumaha melesatna cita-cita keluarga abdi di dieu hoyong ngabahagiakeun tamuna, hoyong ngajembarkeun tamuna. La tahriku aswarul aqdar anu bakal katarima katampi iwal ti qadar ti Allah Subhanahu wa taala. Dari kahoyong mah hoyong langkung ti kieu Kang Haji sihapunten anu kasuhun dina tempatna, dina jamuanana, dina segala rupina, dina kiceup sinareng rindatna anu matak tiraos kana manah para tatamu sadayana sihapunten anu kasuhun. Kang Haji rupina waleran ti simkuring A B C D pilih aya nu teu kawaler engke panginten ditoelnya. Hatur nuhun sakitu nu kapihatur para kasepuhan bini sepuh sadayana keluarga Jembar di pamegat keluarga Jembar ti istri sakitu nu kapihatur luhur saur bahe carek hapunten anu kasuhun bobot pangayon timbang taraju parantos aya di kasepuhan bini sepuh sadayana akhirna mamangga urang sami-sami doakeun ieu dua mempelai anu bade ngambah rumah tangga sakali deui sing tiasa ngahontal rumah tangga anu bagja panjang umur loba duit cita-cita nalaksana engke turunan-turunanana mun buru-buru dibere turunan lalaki sing soleh lamun dipasihan istri sing soleha sakitu nu kapihatur sihapunten anu kasuhun akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ngahaturkeun rewuhun jazakallahu ahsanal jaza fi dunya wal akhirah ka pangarsana anu dipihormat Bapak